Assalamualaikum Ibu, punten abdi sareng renjang abdi ngawagawa kosna bade ngawawancara kanggo pelajaran bahasa Sunda di sekolah. Di ijinan atau nopi henteu. Pertarasan ka hiji, saha nama Ibu? Ibu Dewi. Ini susah naon nu Ibu jalankeun ayeuna? Ibu mah carana ge tuangan urang kali, minuman, cemilan, seblak, gitu, gorengan. Atau sabaraha lami Ibu jualan di dieu? Ya 5 tahun mah. Naon wae anu ku Ibu diical teh? Minuman, paling cemilan, seblak, gorengan, gitu kan. Sabaraha teh harga-hargina? Anu 1.000, anu 500, anu 3.000, 5.000, rupi-rupi. Di jam sabaraha, di ka jam sabaraha warung Ibu buka? Di jam genep nunggu ke jam 5 paling penting. Ibu tawas sabaraha lami ieu lapang ngadeg di dieu? Oh dia dah 3 tahunan lah dia mah. Nah Ibu milih damel sangat ku pedagang. Hanya hitung saya damel we nih. Damel. Seberapa modal awal ngawarung? Iya. Aya 1 juta mah modalna. Seberapa keuntungan per poe jeung per bulan? Bersih, kotor, pendapatan apa? Keuntungan. Oh. Ya paling cuma dinten 50 we kali sasasi sabarang. Bersih eta 50 teh. Naon anu Ibu laksanakan supaya konsumen salawasna puas kebersihan, murah meriah, nyaman. Ibu gaduh masalah salami ngajual dina ngalaksanakeun usaha ieu? Teu gaduh. Kumaha lah bahan baku naik? Tiasa we kumaha we carana. Naon suka jeung duka anu Ibu alami? Duka meureun urang kali jalan ka dieu. Dukana sering libur meureunna. Naon di harapan jeung hoyong anu hoyong di Bangka? Hoyong nama tambah menu, tambah itu misalnya.